Kemana ya Abah? Si Kasep kesamprok di wae meuli bubur ka hareup si Abu gering. Oh nu didinya. Nu dihareup. Oh sok poek mah teh hujan mending itu ya. Yuk tuh balik tuh. Ayo itu lah. Abah teh itu rusuh atuh Kasep. Aduh. Hujan bah. Arek kemana bah teh teh? Rek beli bubur si Abu gering geus tilu poe teu bisa dahar ngan bieu teh Abah teh sajajaran beak pikir nah kasaha nanyakeun gitu amah. Tuh, udah si Abah masuk gitu wae. Nek meuli bubur oge nek bingung nanyakeun. Nanyakeun tukang dagang bubur nah. Har, itu geura ongkoh nanyakeun si Kasep. Abah teh rek malik nanyakeun Kasep. Pan geuning lamun bubur bayi khusus keur bayi nya. Tah, ayeuna bubur hayam khusus berarti meureun keur hayam. Nah di daharna ku jelema eta bubur ayam. Liur Abah teh Kasep kudu kasaha nanyakeunana. Jeung si Abu nu gering kudu meuli bubur naon. Astagfirullahaladzim, kaduhung dieureunkeun, kaduhung ditaheureun. Aduh Gusti. Kabina-bina teuing bah. Aduh uing teh geus darah tinggi teh. Si Amu mah bere we bubur beurit. Lieur aing indit. Har itu si Kasep kalahkana mah liur ka abahna Kasep. Dasar budak lurus tunyu. Aduh. Aing mah aing kabenon ieu ku budak si Kasep lurus tunyu budak teh